Assalamualaikum Ibu Abdi di dia bade nanya kumaha sih cara Ibu atau kegiatan Ibu jeung keluarga keur corona kieu teh. Mangga Neng, bade naros naon. Nah, naon wae cara Ibu ngajaga sistem imun tubuh keluarga? Ibu masak yang 4 5 sempurna. Ada ikan, ada tahu, tempe, sayuran jangan lupa, terus minum madu, jahe merah. Pokoknya menjaga sistem imun supaya imunnya tetap kuat buat anak-anak ibu. Oh. Nah, lamun tuang sayur teh kan kudu maksimal kudu ka pasar, sedangkan kan keluar imah teh teu meunang katunya. Bahaya bisi bahaya. Terus kumaha cara Ibu ambe tetep steril selama ka pasar teh? Kamu ke pasar ibu nganggo masker, nganggo sarung tangan plastik, terus diusahakan jaga jarak. Ibu henteu bergerombol, ibu neangan selah-selah nu sepi, tidak bergerombol pokoknya ibu, supaya tidak ada itulah tertular itu COVID tersebut. Tos balik di pasar teh Ibu ngalakukeun naon deui? Ibu uih di pasar biasanya langsung cuci tangan, ganti baju anu urut dipakai teh langsung dicuci, cuci tangan langsung, terus sebisa mungkin mandi supaya tidak ada virus-virus yang ikut ke rumah. Terus pan keur corona kieu teh teu meunang ibadah atawa taraweh ka masjid. Terus kumaha cara Ibu ambe tetep bisa ibadah jeung kaluarga teh? Biasa nama ibu taraweh jeung anak ibu di bumi. Kebeneran anak ibu teh awewe sadaya, jadi taraweh teh anu ngimaman lamun teu ibu, anak ibu nu sulung ganti-gantian supaya ibadah tetap berjalan walaupun keur corona kieu. Terus matur suhun ya Bu, maaf lamun aya salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.